Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Neng, ini teh iraha ka villa jadi na. Tanya atuh Jasmine yang mantap apa Tanyakan atuh adita afal mah cukup. Si mamahna Jasmine damun ayam aku Neng geus tanyakeun data tadi. Meni bawelnya. Tangan atuh, buru-buru. Meni si Jasmine riweuh wae tadi teh meni geus teu kuat kamu teh hayang kapila ieu teh atau kumaha? Geus teu kuat kitu tau. Emang dek naon sih kamu di pila teh meni jeung geus teu kuat sagala? Dek naon? Nya, dek naonnya aku cinta pikirannya naon. Tuh, dah mana masuk teu bener wae eta teh. Riweuh we kira diheulahkeun meni. Geus ember sare. Ya udah tuh aku mikir heula. Aku hafal. Nih sakedeung Jasmine mikir teh. Ya kan aku mah smart atau Neng, smart people. Jadi aku mah mikirnya cepet. Bentar. Alah, nih smart teh teu juara. Pan kudu ge lamun smart gitunya kamu teh harus juara, minimal juara 2 atau juara 1 ge. Minimal deket lah nilainya si Icak gitu. Oh, Gini nih bahasa tawange. Sudah. ya udah atuh iya mau dibahas deui meni punungan teh nya si Jasmine Kurimin. Ya biarin aku mah aku. Jadi kamu teh ada nanaonan Jasmine di pila teh. Duh, Aku mah ada sare. deh meni jauh-jauh ka pila ukur rek sare hungkul. Rek sare mah di imah kamu teh Jasmine nih kudu ka pila eta teh nih. Tidak masuk akal maneh mah boga akal. Iya kan itu mah pas datang hungkul atuh. Maksudna? Iya kan pas kita nyampe teh pasti kayak capek gitu kan karena kan jauh jadi aku mau sare heula gitu. Nah kayak gesare kan pasti udang tuh. Nah geus udang aku ke karena explore villa terus baringin a day in my life. Hai guys, ada ini Jasmine di villa gitu. Oh, seperti itu. Tapi Jasmine, lamun kamu sarana 16 misalkan teh 2 poe kitu karek udang, kumaha eta? Hari itu mah ngaranna lain sare atuh Neng tapi koma kamu teh hudang 2 poe mah nih. Gimana sih? Nya kan bisi atuh Jasmine, bisi neng teh BIB SIC bisi gitu. Ya walah, dah aku mah teh no black bareng lagi juga maneh tah no black sare teh. Deh, neng mah teu blacknya. Sorry ye. Halah sakitu alarm hurung ge angger we maneh mah teh hudang geunya. Amit ih. Neng mah hudang mun alarm hurung mah tuh. Lamun misalkan teh ieu teh alarm neng hurung. Kalian hate hurung. Hudang neng teh langsung mareuman. Gitu. Hudang teh jeung mareman alarm hungkul kan terus lanjut sare deui terus afal aku mah. Tapi kan maksudnya teh nu penting mah aku hudang pas alarm meskipun mareman alarm hungkul ge. Nu penting hudang kan? Heulah sening kumaha maneh bebas sok atur-atur aja sepelenggar mungkin. Jeung poho sagala di Bu Erata muguhkeun ka pila. Acekelarki I tell you namstu mitatil lopitu. Ratna karek balik gawe ieu? Iya Bu Erna, seperti biasa. Kenapa gitu? Henteu. Mereka beneran iya panggil jeung maneh. Bu Erna teh ada kabejaan sesuatu iya teh. Sesuatu apa ini teh Bu Erna? Oh, ini ya. Susah mau nemenin Ratna di rumah ya. Oh, yang betul. Lain atuh maneh teh. Mending kadinya wae geranya. Mun hayang dibaturan make kumitah Bu Erna ada. Mending gak mau. Mending diintai dari rumah Ratna daripada ditemenin itu mah. Mertua Bu Erna mah mending malas teh. Ngomong-ngomong pengintainya, pengintai imah mana teh geus ditewak ieu ku si Imas. Oh, yang bener Bu Erna. Jadi siapa cenah yang kita rumah Rata teh? Eta, si heula anu tukang paket teh gini. Oh, tukang paket. Mending gak ada gawe teh aya dia mengintai rumah Ratna. Emang kenapa cenah dia teh? Kenapa mengintai rumah Ratna? Bogoh, cenah eta teh ka maneh ieu? Mentak kitu teh jadi cenah lamun panggil langsung teh era cenah jadi untai-intai gitu. Melihat dalam keintaian gitu eta teh. Idih, meni hoream dia. Abang Ratna masih perawan jadi suka sama Ratna berenang. Perawan ti mana? Sakitu budak geus genep ge ieu, kembar dia langsung keluar bareng. Itu mah atuh udah bukan anak Ratna lagi. Soalnya kan bapaknya teh udah menikah lagi, terus udah punya ibu baru. Jadi ya gitu deh. Nah jeung kitu sagala ieu nya anger atuh. Maneh nu nama anger maneh, nu ngaluarkeun nama maneh. Alah baru lagi ya, mereka tuh udah gak nganggep Ratna indung tahu, udah gak dianggap mama. Soalnya dihasut sama eta bebenguk mantan suami Ratna. Jadi ya mereka tuh benci gitu sama Ratna teh. Aneh Ratna juga kenapa? Alah sebenernya nyeri hati ya Bu Erna ngadengin lagi. Berarti terbalik eta bebenguk salaki mana teh nya mantan salaki.
Gak usah didengein atuh kayak gitu mah. Nanti juga dah kalau udah gede ya, mereka pasti nyariin Ratna dah. Jadi apa namanya teh? Kalau nikah gitu pasti nyariin Ratna dah. Sing sabarnya Ratna, aduh nih nyari hati dah Bu Era mah yang kadang-kadang Ratna masih sabar ya. Tapi kalau misalkan Ratna ditemenin si Usar semalam aja, pasti Ratna teh makin sabar gitu, makin legowo. Mana mah bagi kurang ajar, bagi hadiah-hadiah teh Ratna, kabur. Dasar si Ratna terlengit jiwa pelak orang teh. Sebunda heula Dasar main. Duk muka warung teh asa hoream kieu. Mak ya mah juga teh. Purum juga nama gunana maknya purum asa kudu. Punten Bunda, Ayah. Maknya ayah ieu bara di jero mun ganggu tanya betul karek keruk teh. Har ayah geni sugan teh eueuh ieu. Eta we warung jeung nutup sagala. Buna teh keur teu mood eta Bu Erna keur haroream ka warung teh. Maknya pangloba hoream ieu gimana mau sukses aya loba hoream mah kudu semangat. Bae we Bu Erna kede we sukses malah maknya. Mun Bu Erna enaon teh ka dieu? Iya Bunda, Ibu Erna teh ngabejaan masalah kapila teh ya. Maknya jadi gini, panya Bunda teh jadi yo. Nya jadi atuh Bunda, engke poe Sabtu inditna. Mending ngadadak kieu eta Bu Erna maknya Bunda can siap-siap yo, can prepare. Nyapan mobilna ayeuna engke poe Sabtu. Jadi kumaha ieu teh Bunda? Moal wae moal. Nya udah atuh Bu Erna maknya tadi mah kur yo terkejut gitu Bu Erna teh. Maknya jadi jam sabaraha berangkat ya teh? Geus ieu atuh lah nya. Geus duhur jiga nama beh teu ieu. Beh genah kitu nya waktuna geus salat geus naon kitu. Oh gitu, siap atuh ari kitu mah. Maknya. Nah aja golar sagala ieu si Bunda. Emang naon kitu Bu Erna ieu teh? Nah emangna mah siap-siap ieu teh pan berangkat lah poe Sabtu ieu. Maknya meni reueuh Bu Erna dewe ieu beberes mah. Buna mah sat-sat gampang eta mah. Oh gitu, ya geus atuh aya kitu mah. Bu Erna kayak mama Neng heula nya, can dibejaan hayu Iya siap Bu Erna. Dan Bunda, Ibu Erna ada ngebejaan ieu, isukan ongkosna 50 ewang nya. Monya, ongkosna ge uduna teh Bu Erna. Teu Bu Erna sakalian ieu teh. Henteu Bunda, soalnya geus dihitung-hitung ku Bu Erna teh. Lamun ongkos ti Bu Erna, nah gede pisan kita pengeluaran Bu Erna teh. Jadi orang bagi-bagi we nya, dateng gede ieu ku 50. Atuh ari kitu mah Bu Erna siap lah, maknya. Ya geus atuh ari kitu mah, Bu Erna ka imah maneh heula nya. Hayu Nya hayu Bu Erna. Maknya Bunda kudu dagang, beh boga dujang ieu yang ongkos. Mana nya dagangan Bunda mana? Ada konsumsi kumaha nya da moal mungkin ieu haditu dengan tangan kosong mah kudu mau sesuatu meureun dahareun. Kumaha Neng we meureun nya daekeun. Bere we duitna, panyeunkeun we leupeut jeung timbal. Bae ka Mama Neng. Punten Mama Neng, aya. Suara Bu Erna teh sih. Bu Erna, sambarkeun cuk. Ya meni sabar atuh mana teh riweuh nya. Kira-kira Mama Neng daekeun teu nya? Nimbal aja ngaleupet. Bu Erna, teu aya si Mamah mah dua ka mana? Oh gitu. Ya geus atuh lah, Ibu Erna nitip saur ka Neng atuh nya. Oh iya Bu Erna boleh. Partoskeun ka si Mama, kapilan teh jantana dinten Sabtu kitu nya. Terus jeung leupeut jeung timbel nya, tanpa tahu biasa we kitu anu kawas kitu. Tong hilap sambelna ya artosna gitu nya. Ya. Oh iya Bu Erna, nanti sama Neng diwartoskeun sama si Mama. Lamun kitu mah Bu Erna pulang heula atuh nya. Kada eta tong hilap saurkeun ka mamahnya, wartoskeun. Yuk Nya Bu Erna. Jadi kumaha ini teh Neng, kapan berangkatnya? Kayak pas Sabtu Jasmine. Asik, ke villa hari Sabtu. Oh my god, Jasmine sangat senang. Yeay. Aduh, sakit. Nya poho Bu Erna teh can meuli seneng jang di jalan. Anjeun heula balik kiri teh cau. Sugan we ieu poe mah loba kitu anu meuli teh. Maknya anu mayan Bunda boga bekal ejang kapila teh. Maknya. Punten Bunda. Maknya cepopon deuk naon ieu ka dieu naon? Ieu ngeuna cepopon teh deuk balik ke mixer. Maknya aya di cepopon ieu teh. Dan geus dibalikeun teh teh basa disumpah pocong ku si Imas.
Apaan digubuk deh ke Stevie ya, jadi kebawa deh ke Iwak gitu. Oh gitu, jadi kan atuh. Ya benar. Yang disorot-sorot emangnya popona yang rusak. Jeung deui nah mana nanti kamari ya nganterkeun mixer teh karek ayeuna ya. Maknya. Coba ponta lain teh hayang nganterkeun di kamari ya. Apaan cowoknya gering ya, jadi itu bisa kemana-mana. Maknya coba ponta bisa gering geuning. Makanya teh jelema hungkul ya bisa gering teh maknya. Maknya emang gering naon coba pon? Gering panas mulai coba ponta teh kuat ngobrol teh. Hari udang gitu si awak teh. Juga nama gara-gara sumpah pocong. Maknya lain atuh nih, lain gara-gara sumpah pocong mau gering langsung maut. Eta mah jiga nangke gara-gara apa pikiran, aduh, naon di atas siun diserang buna. Pikiran naon buna jawaban mah da asa pikiran. Bener oge mana geuning ponya. Mana mah teu boga pikiran ya. Karek ieu karek kepikiran buna. Dan eta maksudna teh ayo udah dipikirkeun gitu Nggak jawaban baliknya ayo Meniru kana baliknya si Popon. Cing di heula mana eta atuh cai-cai yo. Nya sok atuh buna jawaban dari dia. Maunya bieu mah kur basa-basi hungkul buna mah balik masuk balik poncong balik. Basa-basi hungkul eta teh nget balik pisan cimuna. Yang atuh jawaban baliknya ayo Ayo. Sebenarnya ya mixer bisa dicokot deh ku si Popon teh kanyawan maknya. Sayang tak lama ada cepopon kudu mingkul cepopon mingkul ada. Mas. Pon di mana Ya masih bunda, yo coba bentar, nggak balikan mixer. Oh gitu. Nah kayak tadi hungkul, mas, mau ditambah mampir lah coba pon. Jangan naon ya netamane mampir nih pada tuh balik. Si mas meni basa-basi pisannya ka coba pon teh. Bodoh amat pon, emang gua pikirin kasih bun nging aduh. Gus aman enak mah mixer teh simpen di tempat tersembunyi maknya moal emang malah kapanggil ku si Popon juga maknya. Ada. Bunda? Iya mas, udah jajan naon yo? Nongkrong kuliah mau jajan nongkrong aja. Mending mantau nongkrong ku atuh mana teh Imas. Yuk jajan atuh larus kon dagangan murah teh maknya lah nongkrong ka dieu teh lain tempat nongkrong mah tempat jajan. Maknya sok jajan. Jangan ya tuh. Eta sarun teh bunda naon lah sarun teh nya. Tah, kitu atuh Imas mananya. Iya weh ya. Tah, tangkap Mas. Waduh, jalungkun si bunda kurang ajar. Ini mahalnya nyokot di Alwawidima eta duit. Mending di browling 2.000 adminan naon Alwawidima 5.000 nanahaun. Mama Neng, gimana yo? Biasa bunda, Mama Neng mah geus nyokot duit ieu teh Alwawide. Kiriman pan ti ieu ti Malaysia. Maknya meni gaya Mama Neng mah ngabulan teh menang wae kiriman. Maknya nya heueuh atuh bunda da Mama Neng mah boga salaki ieu. Jadi aya anu ngirim. Si bunda boga salaki teh dikirim Mama Neng. Monyong, apaan salah ki bunda mah atuh mau kondo Imas, modal komitmen doang. Ujung sok isu ngomong manuk maknya. Oh gitu bunda nih karunya. Tapi tenan naon eta mah bunda. Ya eta Imas gitu teh. Maknya, lama Neng geus dibejaan acan eta ku Bu Erna. Acan bunda emang iraha ieu teh tulusna? Isu kan lama Neng maknya geus tohor. Tapi si ongkosnya cenah ieu aya mah mayar, ieu naon masing-masing naon ngaranna teh nya dibagi-bagi gitu maknya. Oh gitu, nyatana naon atuh da bagi genep meureun moal berat teh har. Nah ngomong ke naon ieu teh? Nah ya mas mah teu paham naon nya. Ngomong ke naon? Ieu mah urusan kolot Imas, mana mah moal paham nya bundanya. Bener Mama Neng. Har, naon maksudna ieu teh? Imas kan kolot. Oh aduh iya meureunnya Imas teh awet muda meureun. Babi pes. Bener eta meureunnya. Bener mas, mana mah awet muda ieu. Katinggalin nanya ku Mama Neng teh jiga umur 4 bulan 35 tahun. Har atuh eta mah kolot meureun meuni. Kumaha cenahnya Mama Neng mah teu balik pisan. Heureuy atuh Imas mana teh meuni serius wae Jangan satu Mama Neng teh nya. Yeuh Hayu. Jadi bunda Imas awet muda teh babi pesta. Maknya bunda mah tuh bisa menilai Imas. Pan sabong mah dia.
Oh, nya bener. Yang satu emang kayak ini. Ayo Har, nah jeung ini segala yang mana Imas? Berolah teh jajanan. Ya, pada Imas teh ini teh dek dek nagih ke customer, jokot duit, terus dek nagih lah. Kamu geus nagih, Imas aya duitna, Imas aduh, Imas dibayarnya. Hayo Bunda, berangkat. Wow. Ayo, kada dibayar Imasnya, tong bohong Maknya. Mending bawa teh aja si Bunda. Untung we eta si injir mukanya. Jadi pan bayarna boga boga keripik gaya menjangkiri jalan. Tinggal heula beli naon wae nya tadi teh. Karena ieu mah ieu nya. Nah, eta asa ngagaleong kieu apa ya ieu mah. Kompes gitu. Aduh. Nah, ieu mah coklat. Ibas. Dan si Siti tong meulaan. Sesuatu Sak modal komitmen doang. cek heula naon we nya tadi beli naon deui poho. Beli naon deui poho. Malu.